kan gitu balu karena jelema anu teu bisa ngawengku biwir mah matakna, jadi jelema mah kudu bisa ngajaga letahnya. Ieu mah ulah dapon we abong biwir teu diwengku abong letah teu tulangan teh sanyana ngomong ka mana karep we. Ayeuna karasa kan diobrak-abrik ku orang Sunda. Yeuh, bisi teu apal anu ngaranna urang Sunda teh loba jeung nu ngaranna urang Sunda mah sareundeuк saigel. Lamun geus aya kaceuceup ka jelema komo nu musik ti heula mah moal hiji moal dua nu datangna pasti sareundeuк saigel sauyunan. Karasa pan ayeuna mah di kitu-kitu nu matak cacarita ulah dapon wae nya komo ieu mawa-mawa suku mawa-mawa ras. Ayeuna imah maneh diubrak-abrik wajar we da soalna orang Sunda pasti meupeus keuyang nya geus nahan amarah ti kamari-kamari nya puas we saya mau ningalina ge dabongan cilaka ku pamorah sorangan. Mangga ka masyarakat atawa tokoh budaya anu bener-bener ngalaporkeun jelema eta hormat ulah dicabut nya laporanana meh diproses ku nu berwenang lah ngabeh manehna ngarasakeun lain kalakuanna kitu patut teh memang teu hade. Sakitu nya wargi hatur nuhun. Assalamualaikum.